Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Sunda. Pangajaran genep, cai, bumi, jeung panon poe. Nah, dina danget ayeuna urang bakal diajar ngeunaan sajak. Naon aya sajak? Sajak nyaeta sastra wangun ugeran anu teu kauger ku patokan-patokan. Sajak henteu kauger ku jumlah pada lisan dina sapadana. Jumlah enggang dina unggal pada atawa sora tungtung dina unggal pada lisan. Umpama rek nulis sajak kudu nangtukeun jejer milih kecap nu luyu jeung make basa nu singget serta jelas. Nah, ayeuna ieu aya contoh sajak judulna Panon Poe karya Ridho Waturedana murid SD Alamanah Bandung. Hayu ayeuna urang aoskeun sasarengannya. Salawasna dianti-anti moncorong di belah wetan nyaangan saeusi bumi datangna mawa harepan. Waktu fajar tembong endah dipapag ku suka bunga manuk recet di sarada patembalan jeung baturna. Duh panon poe pek bagikeun kanyaah anjeun. Langit bengras alam cekas matak waas. Memeh magrib anjeun pamit tukangen gunung ngaleungit muga diparengkeun deui isukan patepung deui. Nah, nembe contoh sajak judulna Panon Poe ku hidep tiasa diulangi deui di bumi nya. Nah, ayeuna urang bakal diajar nyaritakeun lingkungan alam. Dina lingkungan alam ieu aya contoh anu dicaritakeun ku Tisna. Ieu caritana saur Tisna lingkungan alam anjeunna. Ceuk Tisna, lembur abdi mah di Wanayasa. Aya di suku Gunung Burangrang. Hawana tiis pisan. Lamun nuju hade poena langit caang. Gunung teh katingalna jelas pisan. Nah, nembe carita Tisna nyaritakeun lingkungan alam. Ayeuna Ririn oge bade nyaritakeun lingkungan alam tempat tinggal anjeunna. Ceuk Ririn, lembur abdi mah di Pangandaran, teu tebih ti basisir. Hawana panas. Upami enjing-enjing abdi resep ningal panon poe sapertos anu muncungul di tengah laut. Laut tinggurilap beureum kacaangan panon poe. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita tadi sudah belajar pelajaran bahasa Sunda dan insyaallah sampai ketemu lagi ya teman-teman sekalian. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channelnya ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.